Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Mangkasam jeung biinah kaget nalika ningali anakna duanana jadi garering. Komo sasatna biinah mah awewe leumpeuh Yuni matak babari rawah reweh bijil cimatana teh. Mangkasam nyoba menenangkeun kaayaan. Tenang inah, akang ayeuna rek ka warung meuli obat. Nya Kang, cuk buru geurah indit akang. Kade poho obat paracetamol gitu keur budak umur 7 tahun. Mangkasam ngaleos geusan meuli obat penurun panas. Heug ayeuna akang nyai boga duit teh pas-pasan 20.000 tadina mah keur meuli beas sakilueun. Sugan meunang tapi waktu Asep kering mah teu bisa majar kumaha duit yang meuli beas oge belum baik kana obat. Hirup rumah tanggana Mangkasam jeung biinah diganjar ku rupa-rupaning gogoda patali jeung kaayaan ekonomina anu sakapeung masok ngarasula atawa aral. Asep jeung Nyi Rika garering palila-lila hampir aya kana 3 mingguna tacan keneh wae gag cager. Duit beak tacan gajihan nungguan salapan poe deui kana waktuna sabulan gajihan. Eta oge bari leutik sabulanna teh ngan ukur 300.000 ti manaeun ti cukup sabab disampakeun ku hutang bari teu punah-punah. Hutangna teh ka adina teh 25 liter beas jeung duit 2 juta oge ka warung urut nganjukan segala keperluan sapopoe. Mangkasam jeung biinah ukur boga modal kawani mawa budak duanana ka puskesmas anu jarakna memang rada anggang ti Pilemburan narek beca ongkosna 7.000 duaan. Ku pihak puskesmas ditanya boga kartu BPJS henteu, jawabanana henteu. Sedengkeun biayana teh keukeuh kudu aya duit 150.000 mahal pikeun ukuran Mangkasam katut biinah mah. Sedangkan biaya wayahna kudu aya harita lantaran budak geus dipariksa sakumaha istina. Biinah taya deui pilihan iwal ti kudu ngadatangan adina deui geusan minang saraya nginjem duit geus teu mikirkeun deui ka era. Tapi Mangkasam salempangeun sok inggis biinah pinanggih jeung kanyeri hate lantaran geus apaleun adat adina. Pamajikanana memang matak pikanyerieun mun ngomong pan kusabab biinah geus gilig pikirna teh. Jadi weh teu sieuneun deui bakal kumaha engkena. Anu penting geus nyobaan sarta narekahan nyar biaya jang berobat budak. Dipegatan oge ku Mangkasam kajeun kocapkeun di tempat sejen Nyi Euis adina biinah keur gontreng ngarobrol jeung salakina di tepas imah anu katelahna jang engkos. Nyi Euis jang engkos teh kawilang ngarora keneh nilik kana rupa jeung kaayaan mah. Nyi Euis kadenge anu harita keur cumarita. Kang, kumaha nya lanceuk abdi pikiranana. Hutang geus mang tahun-tahun can keneh wae mayar ngalunasan. Euis mah maniji geus jengkel pikiranana oge paparahna mah hayang terus we nginjeman ari mayar hararese. Jang ungkos ungdeuk tur ngabenerkeun kana caritaan pamajikanana bari terus nyarita.
Bener pisan akang oge bingung puguh kudu kumaha nyaharipan jalma model kitu. Papariheun mah batur hararese mayar hutang teh cik atuh dulur-dulur kudu nyarti kena kaayaan urang nya kahayang mah kitu ngalarti dulur batur oge lain ngeunah nginjeuman bayar mumul jang engkos tembong ngahulang sakedeung terus nyarita deui tah naon matakna orang ayeuna ayakeun bunga keur satiap anu nginjem duit ke orang pan engkena teh ngeunah ka urangna teh duit ngalir di mana-mana tina bungana ongkoh tina nu mayar hutang ongkoh pamunahanana kitu tah nyi euis tembong ayeuna mah anu ngahulang teu lila terus nyarita deui tapi na akang bakal daek kitu jadi tukang renten cek nyi euis hehehe nah make jeung teu daek sagala rupa usaha mah naon we asal jelas penghasilanana bari mu cekil bener teu tempas jangkos bari seuri nya tapi dosa jeung haram cenah akang jadi tukang rentan teh ulah ngandai we cara nu sajen nu leuwih babari jeung halal da eueuh deui cara iwal ku cara kitu anu leuwih babari eta cenah pajarkeun dosa jeung haram sabenerna mah eta teh paling ti jalma munafik we jeung nu syirik ka urang nyebut dosa rawa haram teh sorangan anak oge kabitaeun mata kurang matong mikiran batur pikiran mah hirup urang we kumaha engke pikeun ka hareupna sangkan hirup urang leuwih maju sarta dipikasera bujal maloba horeng ieu euis teh boga salaki ka jalma nu tukang hasud sok mapatahan jeung ngajak teu bener contona harita nyi euis dipangaruhan teu bener jadi tukang renten sarta goreng akhlak goreng basana deui kan pedah eta jang engkos mah boga rupa anu pantes ningali nyi euis jiga nu ngadon ngahulang can cumarita deui jang engkos kancang nyarita deui kumaha nyai satuju kana tegasan akang dieu anu dilisankeun ka nyai nyi euis da puguh bogoh pisan ka jang kos teh mata gampang kapengaruhan jeung daek dibawa teu bener harita unggek terus ngawalon nya sok atuh abdi satuju ngayakeun syarat atawa aturan bunga pikeun anu sok minjem duit ka urang walon nyi euis jang engkos seuri lantaran pamaksudanana teu tela disatujuan ku pamajikanana jang engkos pok nyarita deui syukur nyai teu tela setuju oge kana gagasan atawa pamaksudan akang anu hade anu dilisankeun ku akang bieu hehehe cek jang engkos bari marah mai paromanana nya ari abdi mah bakal satuju wae kana pamaksudan akang anu hade jeung sakarya jeung sakirana bakal ngahasilkeun anu leuwih gede hade tah mun kitu sebab memang kudu kitu pamajikan anu benar-benar setia mah ka salakina teu waleh ngarojong karena pamaksudan salaki sabab cenahnya mun salaki aya maksud hade heug teu dirojong ku nu jadi pamajikanana teh sok hese majuna nyai nya kang tak kitu pisan nu matak abdi oge ngarti tugas pamajikan mah memang kudu tuhu kanu jadi salaki jeung nurut tur manut sarta ngadoakeun jeung ngarojong kana unggal tindakan salaki usaha mah naon we asal pangabutuh hirup abdi bener-bener kecumpunan ku akang tapi ke akang bakal nargetkeun bunga sabaraha persen tina sekali anu nginjem duit ka urang abdi hayang apal kela akang mikir heula ayo anu asak jeung jero kumaha hadena nargetkeun bunga ka setiap jalma anu sok nginjeman duit ka urang ayeuna jeung engke jang engkos tembong terus ngahulang bangun anu terus mikir jero enak terananan tapi saenggeus ngarasa cukup mikirna meureunnan jang engkos gancang nyarita deui ka nyi euis pamajikanana kieu yeuh nyai
Sanggeus dipikir kalawan asak sangkan orang tetela bener-bener gede penghasilan anak tina jadi tukang renten. Akang hayang nyokot teh 30%, misalkan tina 1 juta jadi 1.300.000 can dendaan unggal bulan kudu dihitung. Lumayan pan gede sakitu oge. Urang boga bati malah ku aya anak pamanggih teh akang jiga kieu taya salahna. Jalma sejen oge tawaran bae nginjam duit ke urang dina alasan mere nginjam keur modal usaha sangkan nambahan deui penghasilan keur urang. Tapi mun jalmana tara unjam injam kumaha tah Kang sangkan bisa ditawaran ku urang. Nya tawaran we kumaha dina ku caritaan anu ngeunaheun asal nawaranana we ka jalma nu boga gawe jeung simpenan barang berharga, misalna teh manehna boga usaha sarta boga barang simpenan berharga eta mah arek nu usahaan leutik,an heug arek nu usaha gede nya leuwih halus ku urang tawaran nginjem duit jang nambahan modal. Tapi ari kanu balangsak teuing mah eueuh tempeunana jiga lanceuk nyai ulah ditawaran deui nginjem tong dibere, angguran mah anu balangsak kitu mah kudu dikieukeun yeuh. Hehehe. Sebab moal aya hartina nginjemkeun duit kanu balangsak mah coba ka jalma aya teu mampuheun mayar hutang pasti ku urang disita saja kayana. Bener teu? Setuju kana pamanggih akang bieu? Tetela akang pinter segala rupana ngarti kana istilah ngarentenkeun teu rugi. Urang usaha teh diinjeman duit ku batur ari aya bungana mah. Tapi anu nginjem ka urang teh samemehna kumaha tah arek teh bongaan ku urang tagih bungana ku urang sakalian. Dipuji kitu ku Nyi Euis jadi rebeh atuh yang irungna jang engkos tina waktu harita. Hese nya ari cek akang mah leuwih hade kitu nyai. Unggal anu nginjem duit ka urang ti samemehna kancang penta bungana sarta bejaan aturan nginjem duit ka urang ti mimiti ayeuna jeung saterusna kudu aya bungaan teu meunang henteu. Ti iraha Kang eta aturanana diterapkeun teh? Si nyai mah nya tipe aya teh. Si nyai mah nya tipe ayeuna oge eta aturan teh geus lumaku nyai. Tapi dina kaayaan duanana keur anteng ngobrol gitu rentang-rentang aya nu datang asup ka buruan imah horeng biinah geuning lanceuk Nyi Euis anu rentang-rentang datang teh. Nyi Euis jeung jang engkos silih teuteup kedatangan biinah kadinya sebenarna mah duanana miharep teu miharepna sugan we atuh